Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hum suha sareng ari nomor kalimana tina genep eta antu mina yen tangimankeun anjeun bil yaumil akhiri ka poe akhir. Urang kudu percaya, kudu yakin, kudu iman bahwa bakal datang poe akhir atau poe kiamat. Kumaha konsepna ngimankeun kana poe akhir? Bi antu sadiqa bi wujudihi ngayakinkeun ngabenerkeun kana bakal ayana wa bi jami mastamala alaihi sareng kana sagala perkara anu ngawengku ngahiji dina aya poe akhir. Sapertos naon? Kal hasri sapertos aya kumpul di padang mahsyar. Itu bagian daripada poe akhir. Wal jazai sareng babales. Wal hisabi sareng hisaban. Amal urang, harta urang bakal dihisab. Itu bagian daripada poe akhir. Surga, neraka, jembatan Sirat, telaga Kausar dan berbagai macam bagian-bagian daripada poe akhir eta wajib dipercaya ke urang. Kunaon disebut yaumul akhir atau poe akhir? Sabab santos poe eta teu aya deui peuting, teu aya di beurang. Itu poe panungtung. Sampai parat balai pamangih di peuting. Disebut poe teh tet sampai burit akhir poe di mana tang peuting poe anggeus poe. Tah poe eta mah geus aya peuting deui ka ituna. Geus poe eta tos kitu. Ya. Iraha ngawitanana teh tina tiupan sangkakala kadua. Sangkakala kahiji mah penghancuran sadaya alam dunia alam semesta dihancurkeun ku tiupan kahiji kumaha Israfil ditiup hancur sadaya teh. Penghancuran kiamat hancur. Tantos sadaya maut, sadaya nepi ka malaikat Israil akhir maut kantun Gusti Allah nyalira. Jadinya Israfil dihirupkeun deui sina niup sangkala kadua. Mulai tah jelema rudang ti alam kuburna bangkit ti alam sadaya pikeun mempertanggungjawabkeun amalna jadinya ngawitana poe akhir teh kitu. Ya. Mata aya sairan barudak geuning sok dieu teh. Bakal datang hiji mangsa nu genjlong luar biasa sakabeh jalmana langsa nu kitu kiamat teh. Tapi jadina kiamat teh di mana jalma-jalma geus jauh tina iman, jauh tina pangajian, geus loba nu kalupur teh geus nemen, bahkan perjinahan ge geus ngampar di jalan. Cepani basana jina sisi jalan biasa. Ayeuna pan daerah-daerah nu nganut paham kaditu mah di jalan geus biasa jadina teh. Jalma pangbenerna zaman harita, zaman ke pas kiamat, aya nu jina di jalan ngomong teh kieu. Usah tulah di jalan itu di ari mah sakitu. Jelema pangbenerna ngomong kitu teh. Lain ngaran kumaha zaman harita mah. Otak diberdukeun kiamat geus eueuh baleunar. Artinya udah urang mah teu ngalaman kiamat. Urang mah nya da pas kiamat mah sabeu jelema nu bener, oh jelema iman pas kiamat mah. Kan? Salagi adzan berkumandang keneh, salagi salat berjamaah aya keneh, salagi barudak ngaraji keneh, kiamat moal akan terjadi. Matak kaum salibis, kaum ayeuna bangsa iblis oge sieunna teh lain ku taraweh pinuh, lain ku jumaah pinuh, lain ku lebaran salat Id pinuh, tapi sieunna ku barudak nu ngaraji keneh. Barudak nu masih ngaraji berarti bakal cikal bakal kahareupna nguruskeun agama kitu. Aya nu berjamaah maghrib, berjamaah isya aki-aki unggul geus diharapkeun kitu mah tara panaieu kitu mah di masalah nya. Di mana budak sareng ngaji kiamat jauh keneh. Pan ayeuna kumaha? Budak geus mulai maralid ngaji ayeuna.
Ibadah hujan, ngajina iman kerupuk. Kahujanan teh leuleus da kali ini ngaji. Kitu nya. Gunung-gunung nu laluhur bumbeng maniting baliur katinggalna mata paur kujalmi anu kalupur. Gambaran kiamat teh ka gunung anu sakitu baradag bumbeng. Nah kenapa bahasa Al-Qur'an aya kan? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun kal farasil mabsus wa takunul jibalu kalinil Mampus. tuh gunung wa takul jibalu kal gunung geus saperti bulu diaur-aurkeun lamun ayeuna geus sok mangadi newak hayam gegarapak hayam nya tah bulu ngaceleng tah ngaceleng bulu kaos gunung-gunung kaos kitu ngaceleng teh bulu-bulu teh tah gunung sakitu baradak kaos bulu-bulu. Masya Allah. Kumaha jalma kumaha sekali teh kumaha watakul jibalu kalau eta mah gunung jalma-jalma kumaha yauma yakun nasu kal farasil mabsus jalma teh areran dia teh bebeung ka itu ka dieuna jalma di poe harita poho ka indung ka bapa cara simet kerbur berna dina pada kerbur berna mulai kasalah geuning aliwat apa binihan coba simut pungbong ka itu simutnya tah jelema teh pake kaos kitu hanya lambat ke masing-masing mau bisa mun ka itu poho ka indung ka bapa poho ka anak nu keur ditu jamaah dinangna dinengne poho ka kitu mah ka indung ka bapa sakumaha hormata poho ka kitu mah masing-masing kitu mah nya pada ikut kita pakai mungkin jelok kiamat karena kesang beluk kiamat teh jalma nu berat timbanganana nu berat amal hadena ukur saeutik dosana surga pitempat-teunana nya sanggeus urang kiamat maos sadaya ditaikeun deui udangkeun deui padang mahsyar dikumpulkeun dihisab didinya hisab bagian daripada kiamat. Proses kiamat menurutkeun jalma tuh wa miqdaruhu binisbati ilal kufar ukuran poe kiamat ti barang beuleuk kadua leuwih ka anggeus sama berapa proses teh eta di nisbat ke jalma kafir mah khamsuna alfi sanatin 50.000 tahun bayangkeun 50.000 tahun ke jalma kafir mah lilana sieuna tapi keur jalma mukmin mah wa huwa akhafu min sholati maktubah fi dunya binisbati ilal mukmin. Ke jalma mukmin mah leuwih enteng tibatan salat fardu. Ke ngosok salat mah gitu. Nah. Terus nepikeun ka mulai berbagai proses dihisab, geus dihisab digolongkeun maneh mah ahli neraka sepuh langgeng neraka, maneh mah ka neraka heula nebus dosana kemeh bakal ka surgakeun aya langsung ka surga. Nah, sabar golongan dia nya. Mudah-mudahan urang mah sing langsung ka surga. Mudah-mudahan ningali urang loba ka dosa aya kana waktu pikeun tarobatnya. Sok urang berjamaah subuh, ngaraji, ngumpul-ngumpul amal, ngahapusan dosa ke proses ayeuna menuju ke sana. Kios ulah terlalu jauh nyarioskeun dalam neraka kumaha, dalam surga kumaha, nu penting proses urang menuju nah urang teh yakin ka surga atau bakal ka neraka. Kitu nya. Mangke geus beres sadayana sawareh ka surga, sawareh ka neraka. Kan cenah di neraka teh loba awewe. Sepakat teh? Sepakat abdi mah. Di neraka teh loba awewe. Di surga oge loba teh awewe di wae. Namun sama jadi mah sistem demografi lah gitu kan. Sok penduduk loba kena awewe daripada laki. Ya otomatis pasti di neraka loba awewe, di surga loba awewe. Kata berjamaah subuh ge tuh. Laki bisa urang. Kesalapan awewe aya 20 mah tuh. Ya berarti seueur keneh istri. Ya sepakatnya. Tamu neraka seueur istri. Di surga ge seueur
istri gitu nya. Ka kitu nya. Loba hutang ge istri. Loba nganyuk istri nya. Mata sebut ge Bang Emok teu Bang Sila. Nah gitu loba istri gitu lah. Engke entos sawahe surga, sawahe neraka, tah bakal silih tanya cenah mah. Da katingali ku ahli neraka teh di surga teh katingali walaupun teu karasa nikmatna surga katingali. Ku ahli surga katingali neraka teh siksaana bangetna. Bae teu karasa tapi katingali. Tah bakal silih tanya dirinya teh. Silih naon? Silih mencaci tah silih caci lah ngirasakeun. Mun cak ahli neraka teh mah nya kieu. Aduh indung, aduh bapa, kutan teh kieu rasana, jadi jelema doraka kudu asup ka neraka. Teung teuingeun nu mukmin di dunia hanteu ngelingan, bakal aya ada nyaci ka umat mukmin mun teu ngelingan baheula ka di dunia kitu bahasana teh. Itu ngajak sama itu dibalas tah ku Bang Adi di surga, amin. Balas kumaha teh nya surga teh. Dur bedug maneh mah anggur murungkut. Rongkokol maneh mah kalah morongkol. Diadanan beuki tibra majar maneh teu ngelingan, kapan eta teh ngelingan. Adan teh ngelingan. Dur bedug teh ngelingan eta teh. Geuning maneh morongkol wae. Geuning maneh hees wae, geuning tibra wae. Dielingan ku sesama mukmin teh, ku sesama umat Islam. Geuning maneh ongkoh wae, cuek wae. Kadina tarhim teh geuning dicekeun, ayuhan nuam. Nu harees, kitu sih namanya teh. Kumu li salat hudang sok ka salat. Isrobu wa ajilu faqad qaruba sobah. Geura-geura ya, buru-buru geus deukeut ka subuh. Kapan dibejaan teh? Di adanan bahkan ada yang pakai sapeker tiap juru tiap musola ngelingan eusina mah ka sama umat Islam. Karena bakal silih kitu di surga neraka teh. Mudah-mudahan urang mah sadayana sing jantan ahli surga. Ayeuna babarengan engke sing sagolongan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun pangkat beda-beda. Bios, di tukang kukumahan di surga bios. Aja nya tukang kukumahan dari surga. Bios bangsa sapu tukang ngepel di surga bios. Dari daripada jadi patih kerajaan di nerakanya, mending tukang ngepel di surga. Moal aya pasirik-sirik di surga mah, walaupun surga itu ada 8 tingkatan. Nya sampai pangluhuna surga Firdaus pangluhuna surga nu ge moal sirik pun hayu teu moal. Hate geus ditu ayakeun cemburu, ditu ayakeun sirik, ditu ayakeun geus lempeng sadaya hate surga mah kitu. Tinggal dinikmatan ku di surga mah kitu nya. Atak seueur kana istri daripada pamaga sarap cenah ge ka di surga mah hiji lalaki pamajikan 70 bidadari. Berarti lo pakai awewe kan? Nah, urus perbandingan kitu nya. Mudah-mudahan ayeuna urang sarangan kayak sarangan deui. Ke di jembatan Siratal Mustaqim musola urang maju tang ieu bakal kendaraan urang nyukang ka jembatan Sirat. Urang mah teu kudu lempang dariuk kana musola nya. Nah, Mang Adit kenekna nya jalabang pato. Agura-gura mun daek adan sote dit. Mun daek adan abang teh adan kenek calo oleh calo kenek hayu adan teh. Bae dit. Ieu ada jalabangna nya. Ieu di lawangan lagi banyak. Urang jadi buatanana jadi bangplas ka surga ngaleut si Said dan situ Al-Kausar itu kan Nabi ka surga sarengan nya. Ayeuna urang sagolongan sing sagolongan deui. Ayeuna urang sa-RW deui ditu lagi nya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.